Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui. Tong poho, daun, like, komen, subscribe, panas. Iya lah, ayo bahas sawah. Sakit mah heueuh tapi alhamdulillah lah hari sakieu mah. Alhamdulillah sakieu mah euy, cenah tatanen teh geuninganna. Mah hisuga jeung celengan deun poho ya si kudu meuli nya teh mari masalah deungeunna mah lah eta belakangan ayeuna mah. Urang usahakan tatanen heula lah. Kami pulang musik supaya tadi. Iya budak teh. Assalamualaikum. Salam. Cager. Iya kabar tuh mana suki-suki ke sawah ka dieu di. Biasa geus lempet cai tah. Cai di tempoan, coba panen di tempoan cai Aku mah hageu. Jok eta ngajaritan paret teh. Geus aku sorangan Sejak teh tulus. Wah geus mah bener lah kamar punya sorangan geuning kitu. Heuh kitu mah heuh da. Dari katnya mah karunya sekarang ngarasa ruana mah aduh geus mata mau benareun lah emang sifatna emang kitu si Jaka. Nya eta kan gaweanna cenah teu burung anggeus we geuninganan Teh can ayeuna can ka dieu si Jaka. Teuing tah, can asan can tinggali dan can. Karek sakalian maksudna teh. Kayak ngobrol, kayak ngadaguan bari ngadaguan si Jaka. Heuh saking nafsunya teh eta malah. Sugan we datang gedeung si Jaka. Aing sok bingung ka inung aing. Nah kunaon aing teh ngabohong ka si Caming kamari. Majar teh bejakeun lamun aya si Caming ka dieu mak gering. Puguh ngabohong teh dosa. Aing teh nurut aing teh da kakolot. Aing nurut da eta teh ngabohong dosa ngabohong teh. Aing kakolot aing teh. Kasabeuleun teuing si aing kakolot teh. Allah geus nini oge ampun kahayang aing mah geus kolot mah cicing di imah teu kunaon atuh aing mah kereta ngabohong ya kumaha lamun heueuh eta teh ku Allah teh digeringkeun rek kumaha nu ripuh saha anak nu ripuh teh ampun aing mah ka kitu kolot aing di kasabeuleunnana tingkah polahna leuwih ti budak ngora ampun balik Cing sugan aing ngalih ke bos sampur deui geura sugan butuh keneh nu maok ye ke bos sampur teh. Dengan butuh ayeuna mah euy ke bos sampur teh sugan we ye. Alus ieu teh kieu mah. Nu maok ye mah. Oh gitu ya kamu emang sifatnya lah. Orang adat ngerasa barang mah. Dok. Tuh. Kebenaran ini harus diomongkeun ya. Log dinya ka dieu teh kesaung. Iya atuh ngeunah wae jeung saung aing setenya suganan. Barang salah ngaran lah. Belum ngeunah wae. Caborkeun ka dieu. Dengan hari sia rese kesaung. Pan Asia ngeunah sia di saungnya aing di dieu ngeunah wae teh. Ya mau itu serangan wae kira mana aing nang hudud teh hayang. Satalang rudud aduh. Teu jak. Aya 2 batang deui aing ye sia mah. Nya kuai banjek geura preman Wah sawah. hayang udud ya udud banyak. Alah, ada sia udud. Anjir. Sakitu teh ku aing dibere sia teh. Aing nang ngandung, aing nang menta aing teh. Aing ngaran wae. Boga warung.
Catenya, ngajak aing di warung. Mun siga. Ini juga bau naon. Geus teu bang ngomong sia mah sakit juga diberek ku aing sia yang udud mah. Ngeunah udud kan aing lah. Aing ngomong we preman, preman sawah ieu udud anjing diplastikan. Aduh. Menang menta aing sakit ge uyuhan dibere aing. Kira nya, ya. Di udud geus ka dieu naonan teh. Tah ningali kebon sampe aing suan teh bisa anu maok deui teh. Nyalakeun dewe ka aing deh. Wa aing sabar. Aya alhamdulillah ayeuna mah geuningan mah tak aing teh makan ge. Sakalian ye. Eta penting terjadi teh ka ditu. Aing mah tuh aing. Tuh jadi sarua. Aing sarua. Yeh. Sugan garoblok dia mah wanu wejes. Ya pokok korek aja. Aing. Hejek sia mah. Sia teh nyaho anu aing main baok wae di. Sugan teh pentingnya ka imah. Urang ngahajang ngarep-ngarep hees we geus ngadaguan bari hees. Ya bener aing sarua. Hejek. Olor aing mah. Geus rama lolor lah geus aya mah. Pan aing capek kami teh sama kamakan langsung balik teh aing capek langsung nyatu aing teh molor we. Teu inget. Udang-udang teh magrib anjir. Aing ge muriangan jam 8 mantog aing teh ka ieu mah balik isuk aing ka deui makan subuh. Siamin ka mana? Jadi betung aing bolak-balik ke kamar mandi we. Ka WC duduk di balik kamang tuh. Siapa kamar si beuting ngarit meureun ming. Teuing mun Kan aing cau sia mah teu mere ka aing kudu mere ka aing. Ya, mun loba omong mah teh cau nang naon nang mangli anjing urut aing ge teh betangan di daang. Oh, jadi beut. Aduh, aing teh ngalebok. Sia duaan teh lebok tah. Kudu mere pan ka aing. Ka HSS mah kacapirit. Laden aing salamet euy doh. Cek aing ge teh. Mere bodogol ka aing tuh dah. Aing teh urut teh siga sengit-sengit minyak aing mah kerasa minyak teh teh ming di abuan sia. Asa minyak naon ja ka? Aing teh mah era ye, jaga ka sawah diceceklan ku aing. Aing mah di dapur aya kresek naon bulan deh ku aing. Wah, sia mah sampel ieu mah geus masalah cami. Geus we teh loba ngomong lah. Nuhun sakieu ijak. Yang geus nya moal lila ye balik deui ye. Arit jeung karung. Ya. Poho katinggaleuan. Terus bawa. Banyak kitu we nya eta mah nya. Kemerang ka dieu deui ye. Bukan kaburu. Yang sok aya namanya sirek balik mah. Wah, baru kayang balik aing makan sia kulina ge wegah cenah mah aing ngarit deui aing digawe deui aing mah. Yang geus sok aing balik heuh. Hatunjung. Ya. Jung. Sorangan di wae padah tapi geus lah aing saung. Udah mulai saung aing mah biasa sararu niki nya saung teh tumben sih siga kamari. Kamari mah mus-mus ribut. Mesti nagus yang pakai saring geunah ieu mah tiis pasti nanti geus saya. Bener ieu mah geunah bahan rada nyuh kayak ngaritik Yo jadi jelema balaksak teh lah. Sarape digawe teh lah, kira karasana ce di sawah wae teh. Nek halaeun, halaeunana. Malah terong buahan. Nyamuk sampo beutian. Halak cabe buahan. Nyabut biah. Beutian. Omoe nyabut pare guru. Sesak kuberit. Kacape-cape. Aing kunaon jadi ngacaprak ye. Geus aing rek mangkat ka kebun si Jaka rek belum sampe. Geus nu gelo aing ngacaprak ye. Aing amek keneh kamari tah, tanggal sampe aing anu ngalap bagong teh tah. Nek diala ku aing teh gorengan, ku aing lamun kanyahoan deuleukeun lah aing amek keneh ye kamari teh kedal. Kumaha carana aing kanyahoan ku aing. Banyawan aing jeger sawah bagong teh mun kanyahoan ku aing dicacak kuluna ge ku amek aing ge sapu aing leungit lah. Satangkal ye. Teu kira-kira jelema teh jeung tangkalan di badog ge ye. Siga aya jelema euy naik badog sapu aing teh cing ku aing urang ngintip ye. Aduh, itu saha anu rek mau sampok bawa si Jaka ha? Wah ini bejakan sia kana bogana. Pas pisan itu si Jaka aya di tongok ku aing digorowan siapa? Ku aing. Kumaha jelema teh kieu carana? Ku aing moal digebah, ku aing nek diintip terus saha eta nu ngarebut tanggal sapu teh ku aing ye. Yo, bener ya jelema teh ye. Kanyahoan mah ku aing lah, tingalikeun ku aing. Bangsat, yo ngurung sampok. Aing
Kuain bejakan sih Jaka. Kumaha tuh ya? Gimana kuain bodan kamu ya? Kamu ya. Banyak kok. Anu mau sampai aing. Kamu udah sampein tuh. Tuh, kamar teh sampai aing leungit siap mau kemana itu tengah kok aku siap sampai aing eueun tuh ayo naon yo tuh ayo mau sampo tuh bawa ka jauh ngalah ayo Jakarta anu paling manog sampai sia teh Jakarta. Kamari teh. Paling nyantang sampai aing usah tahu aing mentok. Oke na ta ieu tah. Coba. Tadi sete da kadongko. Ya naon da kadongko di dinya. Aya manuk kadinya. Sugan teh sia-sia we mun manuk sabut teh. Aing dicarekan beak bersih tuh Jaka koplok aing keur molor oge hudang dicarekan. Aing mah oh sampurna oge. Eta sabut ieu buktina goblok ieu. Nyaho eta mah aing mah. Cenah di mana ieu buktina ieu? Nyaho pokona geus kagoler sampo mah. Cenah mangge di mana pasti manuk di kebon aing. Tuh. Aing belajar siang tadi. Entah aing besok ka mana ge lah aing. Dicekek we ya cekek. Luruskeun ku aing. Aing mah tuh. Bener aku aing mah. Oh, saya mau yang sampo mentang nu gablegna, aya nu gablegna. Ya dengekeun ku sia. Aing teh da kadongko aing teh. Oh nu gablegna. Aing tuh karowas, arek ngarit mangkat ngarit ningali ribut, sugat teh naon aing teh ngajlang. Komo aing keur kamari keur molor kaganggu eueuh mendingna teu hidang teh ngaran. Jangan atuh ka dieu ka sapana sarua aing lapang. Lari sia yang bayo. Do dia nyangos tuh aing mah libereng geus, anu mah mantau garet teh aing mah. Oh, lah, maranga. Wah. Tah aing ge boga sampo menang nyemputkeun urang lari Malaysia. Aing jadi bingung eta mana anu marina mana anu ngahakan, kadon kagandengan we aing keur molor oge. Yo Jaka aing teh da kadongko teh kadinya teh neangan sia. Gitu. Aing sugan teh sia teh arek madog sampai aing ngomong atuh ka aing. Aya are aing daun bukan aing ngalah we aing teh. Goblok pisan eta sia mah goler. Heeh, bingung aing jeung sia mah ler yo cek aing oge. Ye nu malingna sebenarnya saha? Bau cing ngahakan, si Cami ngahakan aing kagandengan. Sia ge ngahakan. Ya bagi aing mah tuh kudu bingung masalah sampo mah. Gitu. Kemana eta lupatna? Jadi hakan ku aing. Goblok dah. Sok atuh kayang sia kumaha tuh ayeuna, bisa gantian ku aing gantian. Ada masalah kitu dah goler sia teh. Kayang aing mah ngomong we ka aing sampo mah. Ya sia eueuh. Goblok pisan sia mah. Tah geus Jaka atuh ayeuna mah. Aing loba pagawean rek balik ayeuna mah. Oh aing jorek balik mah. Oh tuh Jaka, aing rek balik ayeuna mah. Oh jong balik mah. Anu rek balik ah. Oh tuh rek balik mah. Tuh rek balik mah. Ah, baik. Karagok.